Cicang si anjing halangan jalan. Ini asa gede miliknya datang orang teh. Anjing goblok, aing awas poteng si anjing, aing si goblok. Ojek. Aduh, ojek tau, goblok kita kempes. Terus gimana? Wah, hujanan dia tas beli lah. Goblok, ada cicang si anjing halangan jalan. Bang, rasa goblok. Anjing goblok, aing awas poteng si anjing, aing si goblok. Halo. Kebenaran pisan ieu mah. Ieu dik ini tila kahanap sakedeuk deuk nih kahelah ieu bengkel. Aduh. Nih moalilah. Ini asa gede miliknya datang orang teh. Wayahna Asli, itu asli. Moalilah. Tah lamun aya nu namal wayahna pangamalkeun. Aduh, bae diajar lah, hitung-hitung diajar. Udah teu bisa kumaha. Diajar walilah. Oh, yang penting. Ya. Goreng anjing gitu. Ya iyalah. Ya halo, aduh. Hujan gitu. Nyuhan heula atuh ya sabarnya. Tapi kita jam kopi. Kopi aya nyampak di dieu tah. Kopi mah nyampak aya. Oh, siap. Aya bisa. Nya. Ah, ke bumi nya. Nya, dia hujan. Yang tuh apa bareng gorengnya. Lain kiran sih. Ah, mudah-mudahan itulah aya nu namal. Orang royan teh, jadi ngilu-ngiluan. Oh, ieu ngehape. Udah. Sabar atuh nih ngapa bareng dia kos ngomong. Iya, lu malah hujan, ngapa bareng dia menuningnya lu hari awal hari mah aku bikang. Beta aja mengalaki kang manya bawa ya cerewet ngapa bareng. Ya, ayo mas siap. Ngapa bareng dia. Perasaan biasa dengan aku yang sama kau budak sih goblok ini. Aku dia budaknya goblok. Ya goblok. Ojek. Aduh, ojek kau goblok dia teh kempes aduh. Aduh, pakai wae atuh. Motor di tanjung. Kieu ge di diri urang warisan teh. Sewa motor. Goblok, ya lain nu ngas. Goblok, setan ya. Aduh, kopi akan, kopi akan. Oh, nah yang nama, aku sih bikin naik mobil, naik motor, naik sakuan. Besok, iya. Naik upamanya kan, sama man, paling mana jauh teh. Oh, makan apa ini? Opa ini itu, sampai kene. Makan apa hanya oke? Kalau itu kadang-kadang
bener ya. Asa ngimpi gelis pisan. Ya. Bener teh aduh. Apa-apaan? Balik itu deh. Oh, banyak Pak. Dasar lelaki kuno lucu ini. Itu sih nama kompleks kan. Kompleks di sawah kan. Wah, kan banget. Ngomong teh kenyataan. Bang. Kempes, itu kempes. Oh, mang kempes lah. Ayo banyak beres ya pokoknya mah teu nyaho teh kejangnya. Oh, urang jangeun. Kudu beres. Aduh, aing dibutuhkan. Telepon di kantor teleponan lain. Ayo. Kesempatan. Iya, berarti bayar gede. Aduh, hujan. Aduh, ieu nari. Motorna yang aduh kempes. Ayo kempes. Ya, aduh sabar. Sambil ngobrol bu, motor naon majakeun kempes. Ganti. Salah menangwi. Bang, meja mah diganti, wek ieu. Buktina. Ini murah. Mananya cenah ayeuna amalnya. Kejadian heula. Kita bukti geudeun dina luhur motor. Beres, Bang. Beres? Beres, Kang. Beres tuh, ieu nage tuh rangsak ieu tuh. Ah, ieu kan karangsak ieu tah ngalikeun. Oh, bener. Yo, Mang. Naon ieu teh sakieu naon ieu teh? 300.000 pokona mah. Bang. Naon atuh ieu teh? Mahal-mahal teuing. PKM ieu teh. Kono teh nyohona naon 300.000 pokona mah. Sok yang dilaporkeun mah ke polisi. Oh, pokona mah kudu dibayar pokona mah. Sok. Wah, teu aing sing dilaporkeun ka polisi. Bayar we ka aing mah. Bapak ini paras itu jelma goblok, kang kamar teh aneh. Yo, itu ngaranna ieu motor bos. Urunya Pak Bos, digantian mah jadi Pak Bos. Mau laporan ke polisi, da ini mah geus bayar. Baik. Ya sok. Kamai gua gentong. Duh, tuh kudu. Oh, aya 5 we model kieu. Aduh. Nah, bener bisa teh. Baik ya, nu boga nama nanti kumaha carana. Kalau boga na mending dibikeun 10.000 itu ka 20.000. Ulah katanya anteuing. Ah, kumaha ya pasien eueuh. Ah, ieu mah kali-kali aing gitu. Aya kan kumaha tah. Mami HP, aku biasa sama lain, kalau tahu nah lain ya mah. Apa itu kan? Astagfirullahaladzim, kamu ini ramas sampai. Ah, tega teuingnya.